Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Restu ti kelas 10C Seman 16 Bandung. Di dieu abdi bade macakan sajak anu judulna Doa karya Risnawati. Wilujeng ngadangukeun. Gusti pengkorongan ieu hate kuborelakna sikitas be jeung zikirna enggal lilir sangkan teu bisa mungkir kana hakikatna takdir. Gusti ceboran ieu rasa kuweningna ayat Quran jeung luhurna derajat iman sangkan ajegna tangtungan muntang ka anjeun nu maha heman. Gusti papesan ieu raga kaendahna akhlak mulia jeung mangkah nu ngawirahma sangkan diasih sasama sangkan hidup nyanding bagja. Gusti ieu hate ieu rasa ieu raga kuring teu ngaboga-boga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.